Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi kumaha dararamang. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng emang ngalangkungan YouTube naya di channel dina acara Mang Dongengkeun. Nyaeta mulangkeun deui katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicobi ku Mang Iday didongengkeun. Palawargi sadayana lalakon anu nuju dipedar teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu disalin deui ku Bun Bunyamin. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos palawargi. Kumaha jucungna atawa lalampahanana Si Buntung Jago Tutugan saterasna teh? Mangga urang kawitan wae. Kaparayun sadayana. Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka kasurung ku rasa panasaran isukna kalawan teu bebeja heula ka kolotna balenyeng bae jangdana indit kaleles maksudna rek ngadatangan imahna Husen. Tapi barang jo kasampak Husen keur eueuh malahan imahna ge dikunci balenyeng ka imahna Ki Jalal teu waniun ngadatangan imah Haji Qodir. Datang ka imah Ki Jalal menang beja yen cenah Husen teh keur ka Kadungora jeung Ki Badra. Kapalang lengkah biur wae ka Kadungora kabenerana teh aya nu nuduhkeun masih kawawuhan manehna Husen keur nganjang cenah di imah nya di hiji imah ari heug teh didatangan lain deui matak ngaheabna kasampak teh Husen keur megod jeung awewe piaraanana. Turun sia Husen, paingan adik aing sakitu ruksakna sia, da geuning ku sia teu dinyeri. Turun sia. Jangdana ngakantawang wae bari turun kaburuan waktu mergo Husen keur paduduaan jeung awewe sejen di jero pangkeng. Keheula nana sungu teh ulah di Umar teuing euy sing sopan deuleu di mana ieu teh euy ceuk Husen bari ngacorelat nuturkeun turun kaburuan. Halah sopan-sopan mata sia deuleu lantaran sia mah teu beda ti binatang Husen. Palawargi sadayana bakat tingku geus teu kuat nahan nafsu sebrot wae jangdana teh ngirimkeun tonjokan anu bolos strong kosong da puguh manehna mah taya pangabisa. Rek ngajago sia ka aing dana ka dieu deuleu ari hayang dipetaskeun mata beung teh ceuk Husen anu ayeuna mah geus boga pangabisa. Ngagentak manehna malik nyerong letak pigeulang jangdana diketig ciot peureub kenca Husen nyayang kana gadodana jangdana. Jangdana kontan ngagero bari ngalengak hiuk peureub katuhu Husen nyuruntuh jebrod ngahancak kana careham puguh we sageplakan oge jangdana teh jol-jol ripuh nu antukna manehna ngageblag nang karak bengkang getih marebei tina sungutna. Tayohna bae aya huntuna anu coplok. Tah kitu sia akibat jang nu kurang ajar teh ulah dikira keyep apo si Husen teh ayeuna mah. Ayo hudang deuleu lamun nyata sia-sia lalaki dana kop tah rek ti tukang rek ti gigil awak aing geura ragap koplok.
Cek Husein bari melak cangkeng, bari irung rebeh lantaran kareret Ki Badra ungek ngebrehkeun pamujina. Kuniang jang dana teh hudang bari hate mah lain deui ngarasa kaget lantaran Husein teh ayeuna mah aya pangabisana. Tapi sanajan kitu manehna teu ujug-ujug kapok sarta teu antap parah deui saburut wae manehna ngarontok. Atuh Husein rikat ngagelak kagigir bari ngaheumbatkeun leungeunna. Jebrod temis deui ngahancap punduk jang dana ku dampaleungeun anu disanggigirkeun. Habak beteungna dipeset ku tuur berolo utah jekok iga burungna ditajong. Jang dana ngakerung deui bari ngagedebut beukil, ngagedebut labuh sarta ayeuna mah bari gogorentelan adug songkol. Mana sia dana? Husein bari jeung maksudna mah jang dana teh rek tulus nyarek turus diluluh. Geus teu mikirkeun deui yen eta teh dahuanana. Lantaran geus kapikiran sanajan kumaha oge manehna jeung pamajikanana teh tangtu bakal papisah sabab tangtu kalakuanana piraku teu dibejakeun ka Nyi Euis. Ongkohna jan pegat oge teu nanaon teu berat teuing. Teu berat teusing baheula oge lamun teuras kuno jadi bapak mah Nyi Euis teh meureun geus diserahkeun deui. Ngan maksud Husein rek nyiksa teh teu kalaksanakeun lantaran aya nu ngacorelat ka hareupeunana saterusna ngabedega ngahalangan jang dana. Sing horeng Mad Tasim nu ti barang purung oge nyaksian kabeneran manehna ngaliwat ka lebah dinya. Oge sabrehan apaleun yen ieu teh jang dana anakna Haji Sobana urang Cipancar. Sabar Ujang, sabar. Sabar Jang. Teu sae ngalajur nafsu, sabar. Mad Tasim ngelingan ka Husein. Saha ieu teh? Nu rek andon suka bebela ka si dana? Husein merongos ka Mad Tasim. Punten, teu pisan-pisan mang mah ngemutan we teu sae komo nyiksa jalma teh. Komo deui ieu mah lawan Ujang teh tayap pisan pangabisa. Mad Tasim keukeuh ngelingan. Paduli sia, nu sejen teu perlu lu biung deuleu. Nah di dinya teh bade gana si dana kitu. Husein patana teh pepeulkeuk naker. Lain badai galain dulu nah kaula mah ngelingan we ngelingan jang dana mah taya pangabisana jeung tibatan bisa ngalawan mah kalaka binasa. Cek Mad Tasim nyaritana rada heuras geuleuh ku petana jang Husein, geuleuh ku petana Husein asana teh umaing pisan. Sok atuh maju ari ngarasa aya pangabisa mah keur ngaganti si dana. Husein kalakanang tang pamikirna ieu jalma teh sakali dibere jurus timbangan ten nu kahiji oge moal teu ngacongkeng. Nang tang kasahan dika teh asa suaban teuing. Mad Tasim geus mimiti naek getihna asa teu ngeunah dihampas ku budak satepak. Padahal manehna di Kadungora mah beunang disebutkeun saehuna jore-jore oge ngamuridkeun. Aing teh kolot, nah teu diwarah tata krama ku kolot sia. Cek Mad Tasim. Nyaho kolot tapi sabay anu rek pipiluun ngandung harti sarua jeung sasaloh diri deuleu. Cek Husein meuni asa jumago. Pok-pokanana teh matak ngahudang amarah. Teu sangka ya anjing babaung didungus maung. Mad Tasim nyaritana pinuh ku kecap panyeceleh anu matak ngahudang amarah Husein. Atuh lain di kieu ngentabna Husein ngarasa dicaceleh teu apaleun yen manehna muridna Ki Jagra ti Ngontong, kitu anggapanana Husein harita. Aduh, gagabah sia nya capek teh heuh. Sugan hayang dibebekeun ka sungut teh. Mau ngompong? Ka dieu sia. Husein bari tantap parah deui manehna nyebutkeun peureupna dina jurus timbangan kan anu teu kurang hebatna lamun digunakeun ku nu geus mahir mah. Tapi da ieu mah cacak digunakeun ku nu kakara leleng kahalu
Madtasim teh ukur ngakilakeun badana saeutik bari kuda-kudana mah tetep dina tempatna. Hiuk beletak bae peurupna diteke. Puguh we Husein teh nepi ka ngerepeng bari ngakurubug reuwas, tapi peurup kencana mah terus nyuruntul rek ngahancat careham. Madtasim rikat mapag ku peurupna duk. Dua peurup diadu nah atuh ari goak teh Husein ngoceak teu beda ti bolon anu diseureud engang. Koleang kebut wae badana labuh kadorong ku tanaga benturan leungeun Madtasim. Oi, jeung aing sia mah pilawanunana kopok. Ki Badra ngacorelat ka hareupeun Madtasim bari ngaheumatkeun peurupna. Hiuk na angin geus miheulaan ciciren dieusi ku tanaga anu kacida hebatna. Dag, garangna karaki silah. Cek Madtasim bari ngakentak cingkrak. Hiuk peurup narik dipake ngapabuk peurup lawan, tapi Ki Badra rikat narik leungeunna ngabarengan kilekna awak kanu jadi lawan. Sebut peurup kencana ngirimkeun jurus timbanganten. Madtasim ngabalieurkeun sirahna bari ngalegot kagigireun Ki Badra. Orok aya Ki Badra kacida kesipna malik ngencang ngabarengan gerakan nu jadi lawan. Sedeng leungeun kencana ngahiuk ti luhur rek mapag sirah ngabarengan peurup katuhu anu rek dipake notok dada. Ngan bae gerakan Madtasim tetela matak ngagetkeun nu jadi lawan, manehna ngagentak ngangsodkeun suku katuhuna ka hareup ngabarengan dua leungeun dipake nakis sakaligus. Duk duk duk. Dua leungeun Ki Badra pantok jeung dua leungeun Madtasim kulawit sakilatna keur dua leungeun Madtasim ngaheat ka handap nu maksudna rek ngayapkeun teungeulan kepang kana dua gigir Ki Badra. Tapi sabot kitu karasa ku Madtasim hiukna pedog anu moal salah deui diheumbatkeun ku Husein memang teu salah. Harita teh Husein ngaheatkeun pedogna rek ngabohongohan rek dipake narok sirah lawan anu keur nonggongan ka manehna. Madtasim anu geus legok pangalaman surti kana naon-naon anu bakal karandapan ku dirina. Ku kituna kalawan teu loba pamolah gentak narik dua leungeunna ngabatalkeun maksudna anu rek ngahancat cangkeng Ki Badra anu memang harita geus nyantong. Rap saterusna Madtasim ngareuneup marengan malikeun awakna 180 derajat manehna teu ngayakeun gerakan naon-naon. Ku kitu oge geus cukup pikeun nyalametkeun dirina. Ku kituna mah Madtasim teh geus legok tepat genteng kadek teu sakali nyang hareupan lawan tempo-tempo anu tingkat pangabisana aya di saluhureun manehna. Jadi teu luput-luput ku pangalaman, teu suda ku gerak tipu. Ngayonan dua lawan bari Husein mah bisa disebutkeun leleng kahalu anu kurang-kurang namah matak nyilakakeun baturna sorangan. Saperti harita waktu Madtasim ngalalapkeun badana, lain deui rewasna Ki Badra jeung Husein teh. Boro tadi nama Ki Badra teh ngarasa atoh waktu lawanan narik deui leungeun nya leungeunna teh bari teu apal naon nu jadi sabab. Atuh Husein waktu ngaheumbatkeun bedogna teh geus ngarasa guligah, geus ujub lantaran pasti sirah lawan teh geus moal salamet tina pangadekna. Tapi buktina Ki Badra kalaka ngejat teh sirikna ti babaranting lantaran ari lap badan Madtasim ngaralap, ari lol teh congo pedog Husein nyuruntul sarta moal salah deui bakal ngadek kana sirahna. Sedang Husein geus teu bisa ngerem gerakanana anu geus katalanjuran nyuruduk, sarta saterusna mah gebut wae Husein labuh lantaran Madtasim ngeserkeun awakna bari nu nyel suku Husein teu pira ukur ditahan ku curug. Kunaon cenah ieu teh oi? Ceg Madtasim nanyana bari ngagak-gak, jelas lelewana matak ngentab hate nu jadi lawan. Anu tumarapna ka Ki Badra asa dihina antep-antepan. Halah, montong loba pamola sia. Ceg Ki Badra bari-bari sabrut narajang leungeun kencana nyilang dihareupikeun dijieun hadangan ngabarengan jurusna anu ngahiuk bangbaraan. Lucu ari Bang Barongan nafsu teh euy. Aing mah ka dieu sia Bang Barongan. Cek Madtasim bari ngakilak ngencas saug suku katuhuna ngangsol ka hareup. Habak jurus timbanganten Ki Badra teh dikepang ti gigir. Duk. Leungeun nu tos ngepang teh ngadagor gado Ki Badra. Ki Badra ngagerung sarta ngalengak gado karasa asa nyengsol di badug siku.
Sog Martasim ngangsodkeun suku kencana ka hareup bari ngakilakeun badana ka katuhu. Duk. Punu Ki Badra dihancat tenggelan kepang. Sirah Ki Badra nu tadi ngadang heungak teh kontan balik deui ka hareup. Nu antukna bluk bae nang kuban. Cungurna nyunghid kana taneuh jaba eusi kadut ngaborolo. Ki Badra humarurung bari ngajulung kunung. Sugan teh moal aya hojahna na atuh gapruk teh ngadon ngarawu suku. Ngejat namah ngejat Martasim teh tapi teu kaburu lantaran suku kencana nyampe kanu keur ngadupung. Antukna Martasim ngageroreuwas bari badana ngoleang ngekebut nang karak bengkang. Leungit budi ilang daya dabongan make cileureun. Hiji-hiji sia bedul. Ki Badra bari gentak ngagurinjal hudang. Humarurung diganti ku ngahahah ningali musuhna anu teu beda ti tangkal kai dituar. Ngabongohan sia. Martasim ngagentak hudang. Nafsuna geus mimiti ngagedur sabab menang hadiah endog meri dina sirahna. Sarua we sia-sia oge ngabobohan goblok. Cadu mongko karam dampak aing kudu kabenangan. Hari lain dibongohan mah, heuh? Nah sia teh lain bebeja heula waktu rek ngetik buluk aing teh. Ceuk Ki Badra ngahualkeun. Puguh bae pikeun Martasim mah lain di kieu matak jengkelna. Puguh asa kakara mangih lawan lamun rek ngetik kudu bebeja. Poharanya Ki Badra. Punten kengeng tuh upami produksi aku aing bade diketig kudu kitu ngomong kitu aing teh ha. Cek Martasim bari ngahaha asa ngalayanan nu burung. Tapi ari diwarah mah perlu ieu manusia teh supaya teu songong teuing kitu cek pikirna. Sebut wae Martasim ngirimkeun jurusna tumarapna ka Ki Badra estu matak saber ku ngadenge hiukna oge geus matak kukurayeun sarta muriding bulu kumuut bulu kumut. Muriding bulu punuk singkalah bulu kumuut. Labok ye kos siap peureub aing koplok. Gerowok Martasim marengan hiukna peureub. Hei. Ki Badra rekat loncat ka gigir. Tuh ari bebeja mah heula moal atuh. Ayo. Ki Badra ngagero lantaran carehamna beunang digedrig ku peureub buleud. Tadi teh basa luncat ka gigir tonjokan Martasim ngageblos nemrag angin, tapi Martasim ngagentak malik sarta terus nyusul tepus ngacorerat bari nyambarkeun peureupna anu sama sakali teu kapiten ku Ki Badra anu keur calawak ngumbar sungut. Antukna peureub Martasim temis deui ngahakan carehamna. Cek aing oge labok tah peureub aing ku sia Bang Barongan. Cek Martasim bari nyebrutkeun peureub kencarek mindot careham Ki Badra anu geus ngaburia ngaluarkeun getih tina sela-sela biwirna. Tapi Ki Badra sangeuk ari kudu kabeunangan deui mah. Najan bari nyeri oge manehna gentak ngeserkeun suku katuhna ka tukang jeung luncat ka belah kenca. Breh kekemplong Martasim molongpong taya aling-aling nuk ngahalangan sarta badana semu doyong lantaran tonjokanana poos leungit sasaran. Sebrut bae Ki Badra ngirimkeun jurusna anu sakali ieu mah hasil oge. Najan ngejat oge teu burung igana katotog peureupna lawan. Martasim bebetan. Duk. Ki Badra ngasupkeun deui tengeulan kembarna. Ditoron kitu mah teu wudu Martasim teh ripuh oge. Katurug waktu keur ngoleang teh sukuna dikait anu antukna geblak wae nang karak. Saehu kadungora teh sakali ieu mah ngalakon ragrag di pakalangan. No geuning beut peureub aing nu dilebok ku sia teh goblok. Ceuk Ki Badra ngagagak bari sat masang kuda-kuda. Teu wani narajang lantaran lawana geus muniang hudang. Ontong tak kabur sia Bang Barongan. Cek Martasim sinar panona meuni hurung manco kanu keur cacalawakan. Lebok deui yo. Ki Badra dina tanda nguntup nguyup teh ngagentak luncat bari ngasupkeun peureupna.
mengpenglawan can sayaga bener, maksudna rek digedrig carehamna supaya teu loba hoja. Hek, montong dadaeun sia jurig. Madtasim rikat ngacengkatkeun suku katuhna ka hareup sadeng suku kencana ditarik ka tukang marengan badana nu malik sapinuhna ngenca. Hiu, pereup kencana rek dipake ngahanca iga burung, tapi Ki Badra mundur. Duk, leungeunna dipake nakis leungeun lawan nu nyasar iga. Ngan olo kaya ayeuna mah Madtasim teh cengeus nakar. Sakilat leungeun kencana dihembatkeun ka luhur dipake mapag panimpug lawan. Maksudna rek ngadukeun tanaga. Bareng jeung eta saog majukeun sukuna ka hareup pikeun ngadeudeukkeutkeun badana kanu jadi lawan. Duk, leungeun kencana awal jeung leungeun Ki Badra. Hiu, jot, pereup katuhu Madtasim dina jurus Kiara Dodot ngahanca careham. Ki Badra ngakerung bari ngalengak. Duk, Ki Badra ayeuna mah terus pebatan lantaran hulu angeunna dibeset ku tuur Madtasim. Sok jedak disusul ku pereup kencana nu ngahanca tak-tak. Cerot, jot, jurus Kiara Dodot geus mino deui bae. Ayeuna mah gadok Ki Badra nu jadi sasaran. Anu tumerapna ka Ki Badra ukur bisa ngagerung lambat nakar. Gedebut bae badana nibantaneuh sarta saterusna ngajoprak bari teu usik malik deui. Ukur napasna we empes-empesan nandakeun masih hirup. Husein anu geus hudang deui manehna ngakentak nyokot bedog nu ngagoler dina taneuh sarta teu antaparah deui sagurut bae narajang ka Madtasim bari ngahiukeun bedogna. Beunceuh teh asa pepeleukkeukna kareu teh ha. Ceuk Madtasim ukur nyerong we bari saog ngasupkeun sukuna ka hareup. Sakali dikaelkeun kana sukuna Husein oge teu loba pamola. Kedebut bae Husein teh nangkuban. Ulah salagota teuing atuh jalo. Madtasim ngeyehkeun bari ditungtungan ku ngahehe. Sangeuk lawana oge. Ngalawanana oge sangeuk kacape-cape lantaran lain tandingan manehna. Bi urang ngelayanan ku abdi Pak Guru. Ngadadak aya nu ngagorowok ti pongpok imah. Si Uhe muridna Madtasim nu kakarataram-taram. Kabenaran manehna ngaliwat kadinya. Tita tadi oge ngajengjen we nyaksian guruna Padungdung. Atuh salianti manehna aya 2 tiluna nu nempokeun. Kangaranan di lembur jalma teh teu eueuh-eueuh teuing sanajan nya di dinya teh rada nenggang ti tetangga nganya eta ukurna rempokeun we ti anggangna bari teu ieuh geruh. Percaya sapinuhna yen Madtasim nu bakal unggul. Puguh di Kadungora mah taya anu bilek deui atuh ka Madtasim teh anu minangka saehuna guru sarerea di Kadungora. Saha? Madtasim bari ngareret. Gening maneh Uhe. Tek atuh kadinya icip-icip. Ngan kadewe manehna mawa siih. Geus kitu mah ngoloyong bae Madtasim nyamperkeun Jangdana anu keur pupuringisan nahan ka nyeri. Upami talepatna teh Cipancar ujang tehnya. Madtasim nanya ka Jangdana. Sumuhun leres Pak. Jangdana rungah ringeuh lantaran manehna mah teu wawuh. Ieu teh putrana Pak Haji Sobana sanes. Sumuhun, gening mamang uninga. Jangdana bari malik nanya bari kaget oge lantaran ieu jalma bet apal ka manehna sarta bapana. Padahal panggih oge kakara ayeuna. Tarang mah henteu mang teh mung kantos we ka mamang teh. Mun mamang teh kantos ka Cipancar. Kasaha kitu Mang? Kajang Ani. Kasih Ani. Jangdana nanya bari kaget oge lantaran ieu nu nulungan teh sobatna Andi sasat anu kumanehna dipimusuh. Sumohon Jang Andi. Tembal Madtasim bari ngakilar kasih Uhe anu harita geus adu harepan jeung Husein. Hariwang oge lantaran si Uhe mah lemor sadengkeun lawana sakitu garangna bari nyepang bedog. Sanajan geus nyuhid oge ari lelewana mah tetep we pika ijideun. Hohoakna siga nu heueuh
sakitu nu jadi guruna geus ngajoplak oge teu ieu nembongkeun kasieun. Harita barang Husein mireungeuh anu nyamperkeun teu antapalah deui hiuk bae nyebetkeun bedogna ngan untungna si Uhe cingceung gentak luncat ka gigir bari leungeunna geus ngaheat rek ngetig pigeulang. Orokaya Husein ngarobah gerakan bedogna bari ngangsodkeun suku kencana ka hareup, gilak nyerong ngatuhu bari heat bedogna disamberkeun rek ngabeset beuteung tapi ngan ukulnya nyabet angin lantaran si Uhe kaburu luncat ka tukang. Bahaya oge ieu mah mata si mah kerentas dina hatena kacida ngarasa hariwang ari bedogla dilawanan ku lemor mah. Sanajan bener Husein teh masih keneh atah, tapi si Uhe oge masih bisa disebutkeun balata boloto atuh. Waniso teh bane wae lantaran aya guruna. Ari rek di alungan bedog deui sarua we jeung ngahucuhkeun kana teu bener. Leuheung mun si Uhe teh ngan saukur boga maksud ngabela diri wungkul, kumaha mun seug kalepasan. Ngaran patalak teh atuh komo bari ngagunakeun pakarang sanajan teu nepi ka ngababatang oge. Bocok mah kudu salah saurang. Ari diantep lemor deui ulah-ulah si Uhe anu boborot. Het Madtasim teh kana gantar pamoean. Awina geus kolot sarta katinggalina teuas. Teu loba mikir deui geuwat dilaan, keplas bae ditigas. Kira-kira panjangna sadeupa. Geus kitu kalawang bae dialungkeun ka si Uhe. Boga pakarang si aing oge ayo nyama. Sok sialah kadeu uang lawanan ku abi. Cek si Uhe bari melong ka Husein. Alah dibabad sia jeung kokon-kokon aku aing. Cek Husein bari ngakentak nyabetkeun bedogna meuning ngahiuk rek ngalabeuheung. Kau bawe atuh balanya. Cek si Uhe bari ngageureuneuh melpeletak bae bedogna teh dibabuk ku awi. Koleweng bedog Husein sanggeus dibabuk teh ngadon nyerepet deui kana sirah. Plak si Uhe ngedeplek jebrot bincurang Husein teh dibabuk ku awi. Jado sia naon ari sia bet ngababuk suku koplok. Kana naon we sia keunyanget cok aja maju deui. Paheula-heula we jeung jawek. Cek si Uhe bari ngaheumbatkeun paneungeulna ngaparengan badana anu ngajurung kunung. Beletak bedog Husein teh beunang deui dihanca sakali ieu mah nepi ka mecleng lantaran si Uhe make tanaga sapinuhna. Kulawit awit teh dikulawitkeun. Nah eta mah si Uhe dedeglerna. Gejos wae congo awit teh ditojoskeun kana beuteung Husein ngan hadena teh lain kunu mencosna. Kontan Husein ngecekes sarta ngaporolo ngaluarkeun eusi kadut. Lamun si Uhe teu rikat ngejat piraku teu lamokot kabura ku utah Husein. Cukup Uhe, cukup geus. Madtasim nitah eureun lantaran manehna apal kumaha dedeglerna si Uhe. Sakalina lamun keur latihan wae manehna mah sok nyaanan. Komo mun gelut nyaan. Ngadon ngabuah siga orai Pak Guru. Cek si Uhe bari nyamperkeun ka Madtasim leumpangna ngagegag samudangah teu beda ti jenderal nu balik ti pangperangan bari mawa kaunggulan. Ki Badra anu kakara sadar tina ngajehjerna kuniang hudang terus rucang riceung ret ka Madtasim nu keur ngariung tiluan ret ka Husein anu masih babalongkengan utah uger. Koloyong disampeurkeun bari terus diurutan punukna. Hah, nyengkah sia, nyengkah. Husein bari ngepeskeun leungeun Ki Badra. Kunaon dari ujang? Cek Ki Badra melong semu kaget. Halah, kalah ka posongotna we sia. Teu bisa diandalkeun. Husein nyentak. Hihihi, adatna we atuh jang. Cek Ki Badra bari ngareret ka Madtasim. Alah, adat-adat kumaha? Belut mah aya unggul aya asor apan. Ki Badra sorana haroso setengah ngaharewos. Ti dituna mah meper sangkan Husein ambekna teu katuluyan. Nya, didinya nu medokna.
Pan ujang oge sami kawon. Heeh, danu diajarkeunana main podo seros ya. Waranya Husen. Husen kalah beki sewot geuleuh atuh da diwawaleh teh kadon ngahualkeun. Ki Badra dikitukeun teh. Poharanya palawargi. Ki Badra mangga engtraskeun deui. Ki Badra dikitukeun makhluk wae tungkul teu nembal deui. Ngarasa rumasa teu bisa dijagokeun ku Husen. Kalahkah omongna we nu harus batan goong. Geus kitu mah Husen ngabeng beos ninggalkeun Ki Badra. Lain deui ngarasa wirangna kujang dana anu geus merego kalakuan teu eusreugna katurug ngalaman ngajongkeng bari utah uger sagala. Harita oge seueur sarta muralna mah masih karasa ngan maksakeun init soteh lantaran geus teu wani nembongkeun beungeut ka Jangdana sarta ngarasa geuleuh deui ku pamolahna Ki Badra anu siga nu heueuh jago ari buktina mah ngadon ngoyopos eueuhna naonan. Cag urang tuna heula kaayaan Husen. Ayeuna urang caritakeun deui Andi. Sadatangna ka Cipancar Andi teh ngadedempes bae di imah Ki Sahudi. Pikiranana pajejeut teu beda ti bola kusut. Puguh pikiranana cussos ka ditu ka dieu ku hal anu teu kurang matak bingungna. Ras kanyetar siah anu keur kakaburan mangka-mangka keur kakandungan. Pangles taya beja-beja acan. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana teh sanyana atuh. Nu matak jadi hariwangna teh sok sieun luas ikhlas bibilasan. Ngaran awewe teh deket deuleu Pondok Lengkah. Ari kabisangan ceurik dina dekna sagala pugag teu bisa ngungkulan katunggaraanana. Sok teu mustahil lamun manehna nepi ka poho kana dirina ngaleungitkeun karudet hatena teh antukna make jalan sasar poho ka pangeran. Ras deui inget ka Bahrowi anu geus jadi musuh kabuyutanana. Maksud rek males pati teh tacan keneh kalaksanakeun padahal kasempetan mah teu kurang-kurang manehna geus sababaraha kali bantrok nganya kitu teh we halangan jeung harungan teh aya bae. Bakuna mah kahalangan ku si Jaka nu teu kurang matak nimbulkeun pugagna pamaksudan. Harita we basa kajadian di jangkurang lamun teu ras ku si Jaka anu perlu dibawa ka hujung Bahrowi teh tangtu geus diobrot moal dibere kasempetan pikeun mabur. Ayeuna katambah ku datangna Nyi Euis ka Cipancar. Sanajan bener geus lain-lainna deui tapi teu burung we hatena nyeredet barang ngadenge beja ti bienna. Komo bari diimplik-implikan yen cenah kaayaan Nyi Euis ayeuna anu kacidaruk sakna. Awak begang lir anu keur gering nangtung ngalang layung. Sanajan teu dicaritakeun sabab-sababna oge ku manehna geus bisa dipaparah tangtu pangna Nyi Euis nepi ka ngarandapan kitu teh pasti nguluwut hate lantaran boga salaki kanu lain dipikahayangna. Ulah-ulah hatena mah masih inget ka dirina. Ku kitu namah teu jauh jeung rasa anu aya dina hatena Andi oge nya kitu sanajan di janglar-janglar oge ebreh wae pasemon alum alatan nemu katineung. Gambaran Nyi Euis teu leupas ngongkolak ngalangkang dina bibir panon. Reup peureum anger katempo, reup beunta anger kacipta. Sumarambah kana bayah lengket masket dina hate. Sakalian ngaran Nyi Euis disebut-sebut jajantungna ngadadak motah teu beda jeung anu dioyagkeun. Ngendagkeun dada anu nimbulkeun hese ngambekan. Cohagna mah teu bisa move on we kitu Andi teh nya palawargi. Komo lamun Andi ningali di kieu na Nyi Euis ayeuna. Bubuden hegar nu baheula teh geus musnah tina ragana. Nu kari ayeuna ceuk paribasana mah ukur kulit pamungkus tulang nurang kebong.
Hiji mangsa keur waktu Andi cinekul di dapur bari diuk dina jojodog, panon anteng neuteup kaluar ngaliwatan panto dapur anu ngagemlang. Mayak pak pasawahan anu keur sumedeng nyai pibuateun. Bet terus ras nimbulkeun kainget kasuat mangsa nu lawas waktu ulin samemena jeung si manehna. Sok lempang mapai galengan bari ngalajarami keur nyieun oleh-olehan nu dibungkus ku daun kalapa. Berai kajadian waktu keur ngabedahkeun balong, nyati harita mimiti wawuh bener jeung Nyi Euis. Kolebat waktu Nyi Euis diganggu ku Husen ditambahkan balong. Surungkuy deui mangsa paduduaan peuting-peuting handapeun tangka buah gigireun imah. Kadenge deui inghakna sarta tiisna Cipanon nu nyelecep maseuhan dada. Pangakhirna waktu imah Pak Haji Sobana dijorag ku komplotan si Jaka, teu sirikna harita Nyi Euis montel muntang ti paparakat. Karasa heabna napas Nyi Euis haneut hareuy ngabadug kana kulit beuheung. Deuh, ayeuna mah geus lain-lainna deui. Manehna geus dipiboga deungeun ngancek beja manehna teh ayeuna kacida pikawatireunana. Andi ngagerentes dina hatena ngabarengan napas anu jero sarta berat, gambaran hate anu peunggas bari panon mencrong kana lawang panto nu molongo. Wonten kadenge dihareupeun aya nu pupuntenan. Gebeg les jirim-jirim nu narembongan teh ngadadak ngaleungitan. Gancang cengkat bari nutupkeun heula panto dapur, kojengkang ka tengah imah langsung mulu panto hareup. Ari braid teh dibuka, horeng mad Tasim geus manco di golodog. Ae Mang. Mangga linggih, Mang. Andi giakna keur umakuna. Alah, mangga jangan nih, mangga kalarasan nuju di dieu geuning. Cek mad Tasim api-api siga nu canyaho, padahal mah geus meunang beja yen Andi aya di Cipancar. Ieu sabab nu matak manehna ngahaja datang ka imah Ki Sahudi. Sumuhun, Mang. Teu acan lami di dieu oge. Cek Andi bari ngamparkeun samak gek duanana dariuk pahareup-hareup. Sisinan teneun geuningan, Mang. Cek Andi nyarita deui bari neuteup, rada kaget oge kadatangan ku mad Tasim teh. Ah, amangan we jangan nih. Sakantenan ka Cipancar dupi tuang Rama nuju ka mana jangan nih. Nuju angkat-angkatan gitu. Mad Tasim saterusna mah nanyakeun Ki Sahudi. Teu acan mulih nuju milarian dagangan, Mang. Atuh pun bibi mah masih di bumina Pak Haji. Tadi teh dihiras piwarang nutu. Tembal Andi. Ah, laras. Tuang ibu mah tadi oge tepang di bumina Pak Haji Sobana. Har, Mang teh mulih ti Pak Haji Sobana gitu? Andi nanya pinuh kaget. Mohon jangan nih. Eta Mang teh wangsul nganterkeun putrana. Putrana? Saha, Mang? Jangdana maksudna? Andi beki kaget ebreh dina panuteupna nu nancep teu ngicep-ngicep. Mohon jangan nih. Jangdana teh mentas riributan di kadungora sareng budak ngora sapantaranana. Cek mad Tasim bari darak-dak bae nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian. Oh gitunya. Notorogan pisan si Husen teh. Kitu we geuningannya. Rarebut teh ngadonrek dinya nyeri. Bener-bener kudu diwarah manusia teh. Eta dupi saurang deui saha, Mang? Andi nyaritana kitu teh bari ti kakarakat. Saurna mah Ki Badra. Tetebih tina sangkaan, Mang. Memang manehna teh masih neteuli ka abdi. Wartosna mah manehna ngadongkapan guruna ayeuna teh. Har, nak kantos riributan kitu sareng jangan nih. Muhun, Mang. Si Husen lantaran nama manehna ngata-ngatakeun ka abdi numawi matak ayeuna Ki Badra ngadongkapan guruna oge kanggo mayunan abdi. Walah, geuning. Kumaha tuh jangan nih. Teu sawios, Mang. Tangtos ku abdi bade dipayunan we ari nya mah butuh ku awak abdi. Komo ayeuna aya jalan. Ngan kade we jangan nih sing atos-atos bilih ngabarongan tah. Muhun, Mang, hatur nuhun tos ngemutan.
Geus kitu mah obrolan teh jadi muser ka Husein. Lamunnya bener teh ngakalakeun ka Andi bari make minang saraya ka guruna. Madtasim teh nyogrogkeun maneh rek nyobaan ngajajal guruna. Teu lila Madtasim pamitan rek terus mulang ka Kadungora. Ngahaja manehna kaleles heula nu maksudna sugan we pareng papanggih jeung Ki Badra. Mun keur tadi mah dipahing pisan horea mun panggih deui teh dageus tangtu bakal nimbulkeun ributan, tapi ayeuna sanggeus ngadenge beja ti Andi yen Ki Badra teh sasatna ngata-ngatakeun ka Andi, manehna jadi nyongsrong nafsuna lantaran pamikirna ayeuna mah geus puguh anu dibelaanana. Musuh Andi sarua jeung musuh manehna anu kudu disanghareupan sanajan kudu kumaha oge balukarna. Ngan alusna teh Husein jeung Ki Badra teu kalaluar, anggur keur ngariung we nyawalahkeun kajadian di Kadungora. Bakuna mah Husein keur dipeper ku Ki Jagra, pokna teh teu kudu hariwang lantaran anu geus nyieun wirang ka manehna bakal dijorag ka Kadungora. Moal ieu sabaraha tanagana dalah diteng-tengkeun oge sa Kadungora, pasti ku manehna bakal diayonan. Iraha kitu Pak Jaga. Husein nanya bangun nu geus teu sabar. Iya bae janau ayeuna pisan oge mangga ku bapa tanggo jog-jog ka Kadungora. Iya. Petalaku Ki Jagra es tuning ujub nakar. Dek terang-terangan gitu Pak Jaga. Iya lumun cep urang tantangan we tuman. Ah kahayang masing riki pe Pak, paur kauning aku Abah yo gemun kauningan mah pasti penuh. Atuh tongnya nyanya ka ingkep. Cek Pak Jagra bari ngareret ka Husein. Ulah nyabit-nyabit ka kuring kumaha Pak? Yumuun bapak baca olah-olah pada imang maleskeun ieu we yeuh Ki Badra. Tak kitu we atuh. Tapi tong wakarusu-rusu engke wae atuh. Garapkeun teh lain eta wae soalna mah. Wah, nyanyaun deui Kep. Pak Jagra nanya semu heran. Kapan perkara si Andi? Mun bisa mah yang geura diheulakeun. Moal saudara saning ati lamun manehna tacan ngababatang mah. Husein ngebrehkeun ka ceceubna ka Andi. Iya. Urang cancel wae hiji Kep. Kapan ji anjeunna oge duka di mana? Iya. Nu mawi urang garap nu di Kadungora heula we atuh. Anu tos kancangan. Iya. Bari ngareret menta kasaluyuan ti Husein. Nya kitu we atuh ngan omat kuring mah ulah dibabawa nya. Maksud teh ulah kanyahoan ulu biung we paur kauningaeun ku Abah. Iya. Moal atuh Kep. Kep mah uninga diberes we lah. Uninga beres. Iya. Mugi sing jong we ngantosan di bumi. Sing raos tarik Kep mah. Iya. Mungnya eta Kep. Bapak teh melang ka barudak anu mangkuk di lembur. Pantesna teh bangkoleakan we. Har, na teh aya nu manturan kitu. Aya indungna mungnya eta Kep. Pantesna teh tos lengo deui we ngarep-ngarep bapak. Nah bade iraha mulih heula kitu. Lumun Kep, mungai ka wang jue oge upami lengoh mah mata kuatir we Kep. Iya. Pak Jagra ngomong na bari tungkul teu wani neuteup ka Husein. Butuh duit bapak teh. Ngomong ta tadi lain pabeulit ka ditu ka dieu atuh. Husein surti. Tah, aya yeuh, sakalian jang ngiri mah. Husein ngomong kitu na teh bari ngusiwa ngaluarkeun duit saringgit tina saku. Song dibikeun ka Pak Jagra. Iya, nyuhun atuh Kep. Langkung dicakap sakti oge. Cek Pak Jagra haripeut nakar nampanana teh.
nya kitu we atuh amat sing bisa nyepeng Rusia heug atuh pajaga kuring rek balik heula nya. Kalawan teu nunggu jawaban gejlik bae Husein turun ti imah Ki Jalal bari mawa hate nu guligah. Manehna percaya lamun Mad Tasim anu geus ngawiwirang ka manehna teh pasti bisa dipangmaleskeun ku Pajagra. Komo lamun nitenan pok-pokanana teu mustahil lamun si Andi oge bakal bisa dielehkeun ku Pajagra mah. Ongkoh deui ceuk katerangan Ki Badra mah yen di nagara tengah mah geus eueuh lawan pikeun Pajagra teh. Ku kitu teh mah murid teu eulem-eulem nabeuh nu jadi guruna, malah sok bari dileuwihan. Komo ieu mah ngahaja ditabeuh sangkan harus malar Husein uculan duit. Nah, palawargi sadayana aya alusna we tukang es datang nulungan jangdana. Palawargi hapunten pisan nih Pak, waktosna parantos teh kapan mung sakitunya anu tiasa kasangakeun. Ampun paralu nu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu ditedak. Cag heula urang simpen di haneulem hieum tuna di hanyuang siang paragi nyokot ningalkeun mangsa datang disamper deui. Mang amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.